Karena nih zaman teh. Iya pada kejarkan si Dudut. Sina bisa maca jeung sina lancar ngomongna. Pan isukan teh rek kawin si Dudut teh. Bisi eureup-eupan ngomongna da. Oh, ketang. Palisukan arek dijab kobul meureun nya. Ameh lancar. Dut, tadi buru kali. Kenaonnya si sirit ngemakan gawa oge coret-coretan temo. Aing teh rek ngajarkeun maneh supaya maneh teh bisa maca jeung teh jedan ngomong maneh. Teuing sama sirit ameh lancar ngomong maneh, palisukan siap kawin. Aing keneh kanu era siap lancar mah. Gak maneh pindah ka dieu ga jadi asisten aing. Siap, ja. Tah lamun teu bener ge cepret. Siap. Ayeuna maneh macanya, Dut. Ayeuna turutan aing nya tah. Kapital A. A. Kapital A. A. Kapital B. B. Kapital C. C. Kapital D. D. Ayeuna hijikeun ku maneh sok. Apa cen? Heueuy pinter maneh ga? Balik. Nah, sing balik geus ya. Tah ayeuna ku aing ieu diejahnya kayak ku maneh ieu dihijikeun. C eng ak. Saduk. Jangan sirit maca. Sing bener anjing teh macana. Sabar. Ku aing tah. Semua. Sing ucug atuh sia. Sekali deui. C eng ak. Dibaca cengek. Cengik saya teh sina baleg atuh. Tuh, semua. Geus cengek kitu nya ayeuna tah hiji deui ya. A la eng s eng ing eng. Dibaca langsung ingeng. Lain langsung ing ing sia teh. Langsung gak eksekusi. Balik. Mabuk. Kumaha sia isukan mau bisa ieu meureunna mau lancar maneh. Ari macana kitu mah maneh. Buru sia teh berusaha ulah teh kangerakeun dewek sia. Ceuk sia lamun salah kene awas ya ku aing tah ieu hiji deui nya. Dibaca bool. si Jakar kehead. Bool sia hurung meureunna teh ceuk sia mah. Sia. Sing balik sia teh sing balik. Ecrug. Baca sing ecrug. Baca. Bool. Astagfirullahaladzim. Eta barudak mun bangsa kitu ngajarkeun si Dudut. Tong dengan kekerasan si Dudut mah dengan lemah lembut maraneh teh. Ku oge ke ajarkeun geura. Sok atuh ajarkeun ku oge hari bisa mah. Tuh ga urang ka itu antepkeun cenah diajarkeun ku oge. Sok ayeuna urang belajar jeung ku oge nya sing benar. BOTOL dibaca Bool. bool. BOTOL dibaca Bool. Jangkar sirit. Botol. BOTOL teh botol. Sok. Bool. Eta ieu we atuh tah. CENGEK dibaca Cabe. cabe. Tayo nu babari atuh tah. BOTOL dibaca Bool. kunaon bool wae. Eta oge, kantuna harus dengan sabar cenanya. Sing sabar oge. Boing amai. Geus barudak nyerah oge mah. Pidosaeun kena si Dudut mah kos kitu patut geuningan. Mending anterkeun jung itu duit jeung beas ka itu kasih ila. Yang isukan teh apaan? Geus pugu juat kajarkeun si Dudut mah. Iya mah da. Nganterkeun naonnya ga? Yuk. Jauh, iya anterkeun beas teh jeung duit jung. Kaburu hujan. Eta teh biasa tawas seusehan oge. Amai. Sing bener atuh aya wadah. Kot bangsa kitu. Aduh, penurunan performa euy era. Oge make kantong-kantong apa we atuh? Teu bawa kantong. Alah mun loba cekta ya anterkeun we yeuh. Aya duitna. Bikeun awas lamun pek teu dibikeun. Ayeuna bikeun nya. Ya jalan terkeun ja. Wah yuk. Ja, tungguan lah ja.
Naon sih teh? Aing masa era nganterkeun oge. Ih, tinggal di. Pos mau sisihan dewe ka. Wah, moal ayo. Era dewe ka. Neng buka ieu aja. Atuh tinggal di. Yang make buku di oge mah dewe ka bungkus oge. Heeh. Tuh, jah. Sabaraha duitna euy? Loba aja. 100.000 eta. Ih, harga ieu arek merejang nu hajat cenah ieu teh. 100.000 mah kana naon? Aing ge rahmu ah. Kumaha gua antarkeun sorangan juk? Aku mau dewe ke emong ija. Ari ieu biasa kumaha eung? Teuing. Lah orang jual eta ieu orang bagi 2 heula, ieu orang bagi 2 heula ieu. Ya cenah maneh tah. Tuh dewet 50 nya, 50. Orang jual biasa mancan. Ah, Picing. ya, yang baik ya.